Hey 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 ararane aya tomat make ikan goblok disebut tomat wae sayur kan anjing ieu jelema goreng-goreng teh aduh eta Allah nyiptakeun nu kieu sia keur goreng eta si goblok hirup deus anjing geulis anjing hidupan anak dicapki ieu teh jelema toke anjing ieu aneh aya toke burung kieu moal aya toke udah itu mencrok we bogoheun kai tengahina anjing bisa ngomong nyada gini gacor naon wah bisa ngomong resep aing itu boga cocokan ingon-ingon ibu cocokan aing ya kok sia kasep bro tong ngehina da si lain dewek teh sarua ciptaan pangeran tong ngambek nya demi Allah aing malaina hina kenyataan eta mane katempet di kejauhan demi Allah bogot mane anjing siga cangcut butut si goblok bunggut si goblok sahangaran maneh cepot mana sahangaran maneh cepot nu gelo si goblok pokok nanyakeun ngaran tapi jawab kene ku si lain ngaran dewek teh nu dieu ngaran dewek nu dieu wah cepet sahaja anjing manya aya ngaran nu dieu kumaha lamun aing mere onangan kahatur bapak nu dieu balik anjing maksud dewek teh ngaran dewek nu dieu teh ngaran dewek teh cepot oh jadi mana teh cepot oh jadi bang jeung beungeut ulah hayang muni pispot mah badan siki ulah hayang si cepot mah lucitnya sok bisa janji babalas pantun anjing ini balas bisa janji jawab nih ulah hayang beli mata mah barang imah ulah hayang kasih buta si buta mah bau tai balik ini jauh tinu imah kana tai murwakanti goblok ai pantun malamun tungtungna ii ka dituna tungtungna aa ka dituna ulah hayang beli pispot mah ember cainan ulah hayang kasih cepot si cepot mah muncul ceulina ketos hejo comi anjing coba geuleuh itu ai sisi nira geuleuh anjing akang ulah hayang beli mata mah paragi WC tungtungna ada catat tungtungna ulah hayang kasih buta tungtungna si buta mah bau waduh dulu jadi nawanan si anjing mutak satu dulur kemana karep anjing tatarucing anjing aing tarucing mah naon bedana orok awewe jeung orok lalaki orok beda tuh orok lalaki malah mencuri teh ngaguar
orang awewe mah lamun ceurigna ngaguar ngaguer lain tong jaga inget pikir anjing pikir bisi hayangnya aing teh pemuda masa kini tempokeun dukai taya teh potongan moheng anjing sia nyaho moheng moheng mongkleng koek anjing ieu teh moheng aing anak pang naon pang jalulina sok jawab beda ai orang awewe mah dianti orang lalaki mah teu diantingan lain orang awewe mah make rok orang lalaki mah calanaan lain geus taluk tong maksudkeun hiji teh beda sok taluk cia sia teh rupa beleguk tapi beleg anjing ya bedana orang awewe jeung orang lalaki ai orang awewe mah lamun nyusu di batas nepi ka 4 tahun geus teu meunang nyusu deui porotan apa mah ai orang lalaki ti orang-orang nepi ka aki-aki tuluy teh beuki nyusu si goblok teh jadi porotan tapi heueuh nya da we geus 50 tahun sampai ka mall wae kaget cereke geus ompong oh manehna menok ke aing naon maneh teh keleumpang terus di jalan manggih taimuni dek dikumahakeun ku maneh anjing berat ke pertanyaan teh no pikir salah ngajawab bisa-bisa taimuni kana beungeut aing ieu mah ya geus boga rasa goblok teh ilmiah aing teh keleumpang di jalan manggih taimuni dek dikumahakeun ku aing jadi antep anjing oh nungguan garing kayak geus garing bisa dihangkat anjing teu beunang nafsu pantarucingan ya mah tapi sok halo can aing teh keleumpang pikir bener di jalan manggih taimuni dek dikumahakeun ku aing jadi liwat anjing kayak geus kubuh jelema kusa dikeresekan matak naon lamun ku aing diantar sana kahujanan oh hayang jadi angeun gogoh da sosok goblok da beuki saperti kuning ya anjing hese goblok matak naon lamun ku aing di ruang oh hayang asa gogoh da beuyeung goblok taluk anjing ah jempe taluk naon jawabanna dibawa ka mana diwawalkeun kana sumur sia anjing teu meunang nafsu tapi anjing aduh goblok dibalas bae ya kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas pertanyaan di Arab anjing teh ya demi Allah bawa umroh kamari aing wa kapaqih nepi ka mana geus ya sok kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas moal abuh da gajah gede kulkas mah leutik lain pikir kudu pesen heula kulkasna supaya gajah abus lain taluk geus taluk dah bodoh anjing ya teu mikir otak sia mah dina liang waduk anjing bebeakan si goblok aing sok naon ya kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas babari bukakeun pantok kulkasna abuskeun gajah atuh moal abus pasti deui urusan anjing da ditanyakeun teh carana aing dek abus teh teu urusan sia ya sanajan gajahna leutik aing pantok kulkas teh dibukakeun pada moal abus hayo tapi dan baik lehan aing dina kumaha carana ngabuskeun budak kana kulkas bukakeun pantong kulkasna asupkeun budakna lain nah moal abus itu anjing
nah kapan di jero kulkas teh aya gajahan kene sia kuduna ge sia teh bukakeun pantog kulkas kaluarkeun heula gajahna abuskeun kudana eta bener nya kudanya gajah mah teu masedak-sedak sia waduh tapi cing dewek balik nanya lamun dibalapkeun gajah jeung kuda lompat heula nggak bodoh anjingnya heula kuda da kuda mah ngabret kali lompat ai gajah mah gede boyon ceuk aing heula gajah nah apa kuda mah di jero kulkas gajah mah geus kaluar tadi anjing si goblok dibahas anjing teh buat ilmu si anjing bawa anak setan si anjing nyebut anak setan eleh goblok kemana karep hebat jawab maneh teh pan di lembur teh bosok loba ban ulun mobil urut ban motor nya teh loba tah eta kusia ban ulun maneh sok di ka mana-mana nya dipiceun dan negara urang negara beunghar itu pergi ngarona pergi ngadudukan hansip ngabebelah partai supaya hari da eta teh negara sia teh negara ortodok negara penghambur-hambur bahan pemborosan ya SDM sia mah kurang di aing mah di negara aing mah nya ge negara pas-pasan eta badulu teh didaur ulang kreatif digodong tuluy dijadikeun kondom tageus jadi kondom dikirimkeun ka negara maneh tak kondom dipake ku sia teh tina badulu aing goblok paingan ararateu anjing geus teh paingan rete da bahan tina badulu urut ya kuat anjing budu-budu sia goblok sia cing dewek nek nanya ka si lain ai kondom urut usia sia ka mana ya geuleuh dipiceun kondom anjing gitu da eta teh sia teh kreatif goblok di negara aing mah kondom urut teh didaur ulang diolah jadi permen karet dikirimkeun ka negara sia tangdahakan sia permen karet teh urut aing kondom paingan leueur anjing paingan semua asli aduh madak moal beli permen karet deui anjing tina kondom sia goblok paingan hanyir anjing itu aduh si goblok euy hebat euy syok daun deui aing gelut aing urang silihina we kakoh mun maneh dihina amak eleh sarua urang lamun maneh dihina urang amak berarti urang eleh jadi urang heula dihina dewek heula diajak di mana-mana kan diajak anjing diajak di mana-mana ngara adil setan na meureup wae anjing eta sia ge meureup wae da aing mah di ditu na kieu ye da wayah kan urang lah ku sasatuan lah satuan maneh bae dewek mah beurit atuh beurit mah satu panggeuleuk anjing kembae sok dilawan ku aing uci jadi beurit dihakan uci bener uci menang beurit menang dewek nah kan menang beurit nah anjing pan sia teh beurit nah ieu beurit mana ieu beurit teu ieu aing kucing datang dihakan ka maneh teh ku aing jadi uci menang beurit nah aing uci sak aing beurit maneh cek sia uci menang beurit nah aing eleh anjing teh aneh aing nah aing eleh madu
minta kariduan hati aing heula meuti heula dewek kana jelema soleh itu bagus eduke jawab siapa awas ulah beungeut maneh teh goreng patut bau tai ini sia teh dina irung teh sugan aing mutiara hejo teh pek teh leho garing anjing geuleuh anjing amak teh anjing teh hebat si goreng patut beungeut sia teh siga jojodong beungeut sia teh siga haum paragi surabi ceuli sia teh hejo muncul bau anjing congeng budung anjing bau keler bau awak hasil jorok modal anjing amang anjing itu anjing itu wah amak di goblok ente amak si aya namanya si nongtot bohon si tarang isak si taina hideung si taina bau 7 turunan si tarang isak batur mah omeh teh make cai siapa omeh teh digesek-gesek kana juru tembok lumatak liang ai maneh mah ledeh amang tadi itu eta hebat talung anjing sok maneh dalekeun heeh ponok we teh aing si lain teh jadi jelema teh gede hulu gampang aja can ayeuna aing kakarap pendahuluan anjing pendahuluan anak beureuss kieu naon anu diagulkeun ku si lain naon anu dibanggakeun ku si lain da batur ge ka si lain teh geus padanya yen si lain mubrakna ka alam dunya si lain teh lain bijil tina palamangan indung tapi si lain teh bijil tina liang bool amak teh teu anjing teu bios eta mah kumaha sajarahna indung si lain keur ngisi kahejeunkeun bijil maneh berarti sia teh katai teh lanceuk amak teh anjing mimiti amak teh Eksrek kok. nanti kadenge ku si lain goblok sikit tomat sikit cabe jeung tangkal geger anu napal dina wadu tak kasia teh teh mang manya aing boga dulur wadu jadi lamun aya budak keur ngisi si aing teh kudu ngahormat di mana taina bijeu teh kudu ngucap saduwi jeung sufi kumaha sia we amak teh teu anjing nuhun tadenge ku si lain inung si lain teh lain jelema bener Lain mong gitu mong. inung si lain teh dongdot umbrut salome perek jaulai muncul budak leutik mah inung si lain teh odong-odong bisa ditumpahkan ku saha wae reuneuna ku si lain inung si lain teh lain ditumpahkan ku lalaki tapi inung si lain teh ditumpahkan ku bancet jadi bapak si lain teh bangkong korodok amak teh amak aja gerak jantung berdepan aduh anjing gak beda-beda deh mana mangahina janji pokok bebas juga teh moal mamakana wadu namanya bapak aing mangkong korodo bongan siak aja silihina pon
nyeri angin pot dabongan silai ngajak ieu bongan silai ngajak kita ikut hayang ieu itu nyeri angin aing rek balik pot balik ka mana balik ka imah lain aing teu kuat rek balik ka Allah subhanahu wa ta'ala innalillahi wa inna ilaihi raji'un sok atuh dek balik mah sok malah molongkong di jalanan silai gitu sok pada ngeblay itu ke jalanan sok kapatkeun sampai paeh ngarah teu linglung sahirup sok jalan sok teu bisa turutan dewek sekitar la ilaha illallah muhammadar rasulullah sok hayya 'alas shalah kita komat kalau kita sampai pakai kita komat sampai pakai dong beres sok anak lah pakai gede jejeh tah cai seremer segare supaya tiis otakna awas kok aya dua aturan masih botak ulah betul sikatan aya lu balik anjing ceng ngelok wae gaya kupu-kupu gaya kupu yang tidak sikat aduh hei awas siapa bang galak loh galak siap jadi hati sampai kebenar bisa aduh lahir putih ini sore guru nyus ibu dilaku di mana hati kering jadi sore aduh lahir putih si botak ulah titah nenggel benteng dilarang itu nenggel larangan itu teh benteng mah lain tenggeleun geus jadi anu kadua ulah nenggel larangan sabab larangan mah lain tenggeleun kudu dioprek oprek sok ser hot jadi ada ya jadi ada ayo teh asik teh ya mah yo awas tak sok kayak lagi sing baru lahir ini trek lihat udah sok lieur anjing tuh kuat-kuat teh aku saya kata oh mas rek ulah dijauhan ulah dijauhan sok 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 teman-teman betul sok rek dari jadi siku aja anjing goblok banget ngeliat culi ya ayo wah sok benangkeun urang karek geus benang urang karek rek geus benang urang karek tah bibir ditukar rek dalam bibir tah tidinya aya yang kunci tah kiku urang keca ini mah sekolah benangkeun rek nah ayeuna kesempatan mulai rek kadina deui tah kiku pakai sok
Korawa hidup Korawa hidup Korawa Korawa ngabobohan ini itu ngapain murah karena haji kayak utahai haji yang utahai goblok si teh dek utah ditengok sini si gelo beli lucir aduh haji kangen air tajam boleh dia hayang utah haji gula haji alam yai keluar dari haji wakaning 7.000 alah haji alah lembar haji lembar dekidahan dari haji 7 hektar kopat haji Gerap papat jam papai hayang di rumah gua di pahean sih. Urang makan dia teh lain rek diliut. Dek lagu lain. Urang teh keur dengarna awak urang teh keur geuring. Nah, tuh geuring mah baturna mah jadi pingsan. Salatri meureun teh kitu naon nu karasa sirah ieu panon burem biru mucur bibir parain angan sieul beudeuh murid hayang utah aing tos ngadahar baso nah dahar baso hayang utah sebab baso naon teuing dagang kucing meureunna dan capek ku aing teh nahan teu baso teh meuni hasyem buah baso kamari meureunna dijual deui sok dek utakeun ka dieu aya dek utah baso bener murah murah nampak batu dua mah gejelik baso ayang keneh ngecerit itu nyebut ayang udah mah nempo omah hiji deui ngagejelik baso ayam namanya bodas pakai siker mau gejelik deui baso
Langkah keceling deui ya. Tos ontak. beak cairan di masyarakat dedeh deui tapi dah halus kene masyarakat eueuh tapakun tuan ya ai ibu lilis kagungan bawang daun gitu dek dikulung deui lemar apa